Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, anu kusim kuring dipihormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Islahul Amanah, sinareng reng-rengan para guru sadaya, tehilap rerencangan sadayana anu dipika cinta. Ngawitan hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan urang sadaya kasehatan sehingga tiasa kumpul dina ieu tempat. Rerencangan sadayana anu kusim kuring dipihormat organisasi intrasekolah nyaeta OSIS teh sanes wae tempat pikeun kumpul atanapi ngayakeun kagiatan. OSIS teh minangka wadah pikeun ngalatih diri, poh dina tanggung jawab, kapamimpinan, kreativitas. Sim kuring minangka ketua OSIS ngaturkeun nuhun ka sadaya anggota anu parantos ngabantu nyumbangkeun ide sareng tanagana. Kukituna hayu urang sami-sami ngajaga, silih hormat, silih dukung, silih kuatkeun. Sangkan unggal program anu direncanakeun tiasa lumangsung kalayan lancar sareng masihan manfaat kangge sakumna murid. Pamungkas mugia urang sadaya sareng niat urang sadayana janten amal anu diparigel ku Allah Subhanahu wa taala. Sarta OSIS tiasa janten organisasi anu ngamajukeun, ngabimbing, sarta mere kahadean ka lingkungan sakola. Sakitu anu kusim kuring didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.